Kurut anjing teh paing cek tara dikumbah ieu ya belagu. Ai we enggak aing make kudu ngumbah. Paing mah. Coba saat diceng lagi. Aing. Kenaeun. Tak, sinari yang mana di lembur. Nanti kuliah. Panpre ayeuna mah. Aing ge ulah teh we kuliah bisi pikun. Kieu nang nangoh, kieu jeung urang di dieu nangoh deui kieu. Pare anu nya jadi kuliah. Prep pura. Kumaha eta kamari? Sukses. Boro-boro sukses. Nah, dicobokan. gampang dicabokan kumaha maneh mah. Emang kumaha gitu? Kan ieu keur balubar. Urang teh diculik we kabeh. Teu tanya atuh diculik ka saha nu daekeun maksud aing teh. Cokot hiji-hiji geus we teh cokot hiji anterkeun ka mana cokot hiji kitu maksud aing teh. Udah mana geus pajar hayam heueuh atuh. Hese. Kumaha? Terus enak tuh kumaha? Teu meunang. Geus gagal atuh namanya. Gagal. Kudu kadukun heula euy 7 kali emah. Aing atuh kumaha ieu? Mun geus arek nungguan urang teh kon dibungkus hiji cek urang teh doh. Asugan teh heueuh. Kakak hasilna kapan ya? Aduh. Heueuh geus lah aing mah. Waras. Mapatahan maneh mah euy hese itu aing. Kudu kadukun heula ka ditu lah. Aing pusing mapatahan lagi. Gagal Lah kitu mah geus mah waras. Tah, ayeuna mah kieu isuk mah mun isuk asup kuliah teh ira Senin. Senin. Tah Senin heueuh kuliah teh Senin. Alus tah eta neptu genep eta tah. Engke mah Senin teh tah ajaran kana heueuh tah hiji bawaan kitu hiji. Ayeuna poe Senin hiji, poe Salasa hiji bawa kiculikan nya. Gonta-ganti unggah poe. Gonta-ganti unggah poe kudu eta mah pan dunia persulapan teh harus dikembangkan cek urang kamari. Atuh da dirapok kabeh kitu nya heueuh. Aing masalah. Kitu nya. Make lamun embungan mah mun embungan aweuna. Geus wae rungkupan daun cau kihan. Pusing kok lah. Itulah urang deui teh cai geus ngocor deui nya. Tungguan sakedeung. Bare kumaha heula. Syukur aing mah osis urang ge. Tungguan. Alah, kitu isuk maek dicobaan mau hiji-hiji.